kitab Al-Qur'an anu 30 juz hakikina dilebetna teh mung dua-duana teu tilu teu opat. Isi Al-Qur'an ringkes dilebetna mung dua. Hiji Al-Qur'an nyarioskeun jalan anu leres mungu Allah nu kadituna kana makom rahmat Allah sawarga. Dua Al-Qur'an nyarioskeun jalan anu lepat ceuk Allah nu kadituna kana makom laknat Allah disebut neraka. Ringkes isi Al-Qur'an hiji nyaritakeun barang bener kaituna ka sawarga, dua jalan salah kaituna ka neraka. Dengan sakitu syafaat kagungan Allah disimpan di Kangjeng Nabi. Lamun urang muga-muga kenging syafaat di Kangjeng Nabi moal bisa da syafaatna ke Allah. Kumaha ngaduana? Muga-muga urang sadaya sing janten jalmi anu ditunjuk ku Allah supaya disyafaatan ku Kangjeng Nabi baru nyamung. Terojol ustad wayahna cenah Pak sadat salat zakat puasa mung haji sedekah jariyah maca selawat jadi kabeh dikarayatkeun manehna mah cara. Terojol RT wayahna cenah pajak ngarona ongkoh bakti ongkoh sararea ka masyarakat. Untung hirup nyaan watir ngadengena. Cek RT bakti RT nama dilakcangke rakyat itu jangan paraeh. Ampun ting gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Aiman ahabba ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a amalihi fayakunu fil akhirati ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Kersana ketua penyelenggara hormatin pribados, pangresa aparatur pemerintah sami hormatin pribados, tegakantun sesepuh agama, sesepuh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat anu sami nampa hadir, mudah-mudahan kenging kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Ti payun pribados sabada ngahaturkeun salam penghormatan, tekakantun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat sareng salam kagungan Allah mugia izin mantenna dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasikeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah nu tos aya di Kangjeng Rasul kadorong ku aosan doa rahmat sareng salam ti urang mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber.
anu lereberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya ti dunya dugi ka alam akhirat. Alhamdulillah ku barokah tina kesatuan sareng persatuan antawis para alim ulama, umaro, masyarakat, pemuda-pemudi bersatu dina ieu wengi beh dituna urang sami-sami niatan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu nganggo perantawisan takziman sejak ngagungkeun kana waktos diisrokeun sareng dimi'rajkeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu dipimaksad daya sanes iwati sejak ngalap barokahna bae. Mudah-mudahan ku barokah ieu takziman ngagungkeun kana diisrokeun dimi'rajkeun Kangjeng Rasul kalayan izin Allah. Moga-moga urang sadaya dikersakeun paranyang yuswa disarengan kesehatna garampil rizkina geusan pibekeleun syariat hirup hakikatna geusan pibekeleun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi punten kasadayana nu hadir nya dajal miten teu sami kanya Pak itu ieu mah bekal ibadah seten kanu osok we kanu osok nya kanu tara mah nya bekal hirup we kene sakedik ageungna abdi bade nyarioskeun ilmu kagungan Allah. Jadi secara hakiki kiai ustad ajengan ulama teu aya nu gaduh ilmu bujang-bujang ka ilmu jiwa ragana oge eta kagungan Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Jiwa raga keluarga harta bana ilmu eta teh kagungan Allah dikaurangkeun seten an tu'addul amanah cuma titip tetiasa diakui ke pribadi. Maka di mana nyarioskeun ilmu kagungan Allah atuh ulah tebih tina sifat Allahna. Milarian ilmu Allah ulah tebih tina sifat Allahna. Nganggokna kana ilmu Allah oge ulah tebih tina sifat Allah. Da ilmu na ge nu Allah. Kumaha Allah teh sebagian alit Ar-Rahman. Allah teh welas asih nyaahan ka abdina. Allah nyaah ka jalma tarana ngeuy tu bongkokna. Nu iman nu takwa nyaah da anuna sareng buatanana. Nu teu iman oge sami ku Allah dipikanyaah cirina matak dihirupan ku Allah. Eta teh hirup teh nyaaheun. Itu teu iman teu takwa ge murtad oge tetep ku Allah dihirupan. Jang naon jang bulumun engke di akhirat. Itu wungkul aya nama beda alamat. Nya. Itu jelema doraka dibeuleum eta ge kanyah Allah. Itu nu iman nu takwa ku Allah disawarga kasawargakeun eta ge kanyah Allah. Istilah bahasa kolot baheula melak cengek buahan cengek, melak tomat buahan tomat, tong ngarep-ngarep buahan cengek amis teu aya dalilna. Itu jadi lamun cengek nu asak dituang ku urang lada eta kanyah Allah. Itu cirina keur ngabedakeun kanyaah nu amis mana kanyaah anu pait mana. Itu punten abdi nyarioskeun ilmu kagungan Allah sanes kenging kurah koreh tina kitab sanes kenging kurah koreh tina buku komo ngadedengekeun YouTube eta mah jelema stres. Itu nya ilmu Allah mah lamun hayang manfaat kajeun bismillahirrahmanirrahim kedah papayun-payun taklim muta'alim antara murid jeung guru sanajan bismillahirrahmanirrahim insyaallah manfaat. Apal hadis apal dalil tanpa guru tina buku entong ngarep-ngarep aya barokah di akhirat. Itu abdi punten sanes agul ku payung butut nyarioskeun ilmu Allah abdi kapungkur diajar ngaliwet Pak. Itu ngawitan diajar ngaliwet teh tahun 63 lebet ka ponok tahun 63 mungkin barudak macan aya teu nya. Itu pasantrenna Kresek Garut Banjar Cikalama Limangan Cileunyi Padalarang tuhnya Bandung Pusat balik kaleureun Lapang Husein terakhir di Pleret Sempur Purwakarta.
keluar ti pondok teh tahun 87 kirang langkung mempelajari ilmu Allah teh sekemampuhan abdi kenging 27 tahun khusus ngagali ilmu Allah teu kurah koreh kana pengetahuan umum sabab ari jalmi kapungkur mah sesuai sareng situasi zaman kapungkur yen jalmi anu kapungkur mah hirupna ge sebatas hirup katuangan lagi teu aya bahasa bergiji teu aya nya teu aya kapungkur manu penting mah hirup we itu mata katuangan lagi teu aya beas bodas teu aya itu urang Indonesia lamun gaduh pare haram diheler baheula mah haram itu naon margina pangna haram sabab aya seten pabrik di Amerika jadi lamun urang ngaheler pare sakarung ke Amerika gitu dipaekeun matak sabeunang-beunangna ditotok ge baheula mah matak teu aya beas bodas itu jelema baheula mudah-mudahan ulah kaperenak kumurang kali ayeuna sanes bae beasna huutna ge ulahkeun ku jalma harita mah cek entog anu nempokeun inungna keur nutuan pare atuh huutna mah keur kami weh cek jelema entong aing ge beuki huutna itu jalmi nu kapungkur mah huutna ge manfaat itu engke we ari sesa jelema huut teh diparais baheula mah sagala ping-ping sapi itu korejat hudang teh lain kacarai da can loba ustad kadinya we kana pais huut ngaguruh subuh keneh teh ngadaharan pais huut kaos aki-aki mah burung ingetin keneh matak untung harirup ge otakna ge moal sabaraha kakuatan pira para huut nepi ka ayeuna ge entok mah geuning teu daekeun salat eta huut wungkul teu robah nya matak saur aki-aki nu kapungkur ka barudak itu ujang nyai sing emut di mana aranjeun sadaya ditakdirkeun ku Allah taala janten pameget ulah robih nepi ka kiamat sing anger jadi lalaki kitu papatah subuh kapungkur mah di mana aranjeun sadaya ditakdirkeun ku Allah janten istri ulah robah nepi ka kiamat sing anger janten istri eta papatah logika kolot baheula galieun bahasana teh siloka nyumput poek dinu caang negrak bari teu katara tumaros barudak kumaha mun hayang barokah upami hoyong barokah wa asyiruhunna bil ma'ruf cobi bersatu antawis pameget sareng istri melalui akad pernikahan barokahna putra kitu nu kapungkur mah teh nya ngangona jiga teu sabaraha tapi buahna barokah karena ilmu kitu ku sabab murang kali kapungkur mah kirang cerdas mungkin emutanana matak saur sepuh kapungkur kitu di mana bade ngagali karena ilmu Allah ulah sakali-kali kurah koreh karena pengetahuan umum sabab urang jalma terbatas kemampuan di mana bade ngagali karena pengetahuan umum ulah kurah koreh karena agama sabab urang terbatas kemampuan kumaha lamun hayang barokah wa asyiruhunna bil ma'ruf bersatu nu kaluar ti sakola nu kaluar ti pasantren bersatu keur ngolah negara supaya jadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur kitu papatah subuh kapungkur mah itu ainu ayeuna mah benten deui nya marurang kali ayeuna mah katuanganna bergiji itu angwanana sarae kapungkur madugi ka sakola SMP ge teu aya pakaian seragam jeung sakolana ge teu aya di barang nya SD ge beh dieu baheula mah SRW sakola rakyat di Subang di tiap-tiap kecamatan teh aya sakola SR teh mung dugi ka kelas 5 kelas genep teh di kabupaten itu keluar ti sakola kelas genep lebet ka SGB 3 tahun keluar jadi guru kitu nu kapungkur mah teu hubul itu nya naon margina peryogi ku jalmi anu berilmu sanajan bari tibang SD tapi ilmu manfaat baheula itu ari ayeuna mah alhamdulillah paluhur-luhur profesor doktor nu ayeuna mah geus puguh profesor doktor
itu nya doaina alhamdulillah gitu dina untungna jadi RT itu loba teuing paling terna nya galian pribados anu awam ternyata kitab Al-Quran anu 30 jud hakikina dilebetna teh mung dua-duana teu tilu teu opat isi Al-Quran ringkes dilebetna mung dua hiji Al-Quran nyarioskeun jalan anu leres mungu Allah nu kadituna kana makom rahmat Allah sawarga dua Al-Quran nyarioskeun jalan anu lepat ceuk Allah nu kadituna kana makom laknat Allah disebut neraka ringkes isi Al-Quran hiji nyaritakeun barang bener kaituna ka sawarga dua jalan salah kaituna ka neraka dengan sakitu syahadat salat zakat puasa mung haji rajaban muludan mah cerita di jalan nek ngarah ka dinya itu arah jalan ka sawarga syahadat salat zakat puasa eta ge beh dieu itu nu kapenakul di sejarahna Islam teh teu loba pigawieun urang Islam teh ya di zaman Nabi Adam alaihissalam dugi ka lahir Kangjeng Nabi ka alam dunya dugi ka usia 40 tahun Kangjeng Nabi di alam dunya rukun Islam ngan hiji syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan eta ge bekal Nabi Adam ti sawarga itu sebab Nabi Adam di sawarga ngaoskeun eta la ilaha illallah muhammadur rasulullah cek alona Adam sama ke dicampurkeun jeung Muhammad pada eta we cenah aya tulisan di aras di luhurna jenengan Gusti di handapna jenengan Muhammad nu ngarangkeina Nabi Adam itu matak turun ke alam dunya dugi ka Kangjeng Nabi ge rukun Islam teh mung hiji syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ngan sakitu itu matak lamun urang hayang ka sawarga anu baheula mah gampang tinggal maca syahadat maot sawarga nu lepat urang keterlambatan lahir coba lamun lahirna harita moal ribuh tingkil tak gitu jelema lamat teh ya dangar turunan teh loba teh jelema lamat diayakeun rajaban muludan ge kala silitanya itu geus loba batur cenah encan teh cenah encan balik deui ta turunan jelema eta teh itu aya ku ayana batur geus datang jamu balikna encan acan balik deui aya turunanna teh aneh itu kanggo naon urang memperingati diisrokeun dimi'rajkeun hasibu anfusakum introspeksi ngukur diri ai kahoyong ageung modal kirang sanes teu aya tapi modalna kirang itu naon kahoyong ageung kahoyong urang teh umat Islam dina pada umumna hoyong uih deui kana tempat asal aya oge anu nyebatkeun alam akhir eta lafdun mutaradifatun bimaknal wahid beda kata tapi tujuanna hiji gitu naon alam akhir kumargi buatan Allah anu lampar lalakona ider-ideran mung jalma-jalmana mogok tina ider-ideran ujungna bakal uih deui kadinya matak disebut alam akhir di mana tersebut kadinya moal tiasa keluar deui aya anu nyebatkeun alam asal nah maka disebut alam asal pan asalna urang tidinya jadi pamenak pribados buatan Allah anu panjang lalakona sakali didamel ku Allah Ta'ala teu aya ujungna tilu golongan hiji abdi Allah anu didamel ku Allah aya mimitina teu aya tungtungna para malaikat teu aya bejana malaikat paeh teu aya itu
Kadua kitu-kitu oge jurig teu aya bejana jurig bae bingung saalam dunya kamari aya panyakit maani nu umum disebut corona eta teh tina asal korun ti zaman Rasul ge aya itu ngan kusabab supaya lieur nu bodoh tina korun dikoronakeun jiga teu wawu padahal eta keneh itu korun dua kali terjadi katanya Rasul di Mekah sekali muncul corona sehingga Kanjeng Rasul henteu netepan di Masjidil Haram jadi kantos Masjidil Haram dikosongkeun gara-gara penyakit itu dialihkeun ke Madinah kaserang di Madinah ge 2 kali sehingga di Madinah dipager di benteng tujuanana supaya masyarakat urang dieu ulah campur jeung urang dieu ulah campur jeung urang dieu corona lamun teu apa sejarah malah jadi fitnah itu cek Pak RT mun bisa wayahna lain eureun jumaah ngan make batas make jarak itu bisik gempar kabeh mah nu ngaruang kitu tujuan RT mah baya hariru malah salah kaprah ngapanana nah cenah pemerintah teh anu mah nyarek ibadah di mana otakna teh jelema pan zaman Rasul ge aya ngan bisi hayang hariru pe lain nyarek ibadah tah ieu matak ilmu agama Allah lamun geus dibarengan jeung sifat kajelmaan pusingan aralan tepayaan cegekan gereuhan goreng adat gede amak ilmu Allah mah jeung tibatan manfaat nu aya ge bakal bubar itu sabab Nabi teu nyontohan goreng adat dina nyebarkeun agama Islam ieu terutama nu aranom punten nya nu aranom makan do gitu na alfiah aya irfa bikanal mubtada asman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar eta saur alfiah budak ngorama ai kahayang ngapak langit kemampuan nol itu kajentingnya kalau ilmu agama ngapak langit usia rendah mah sulit dipakena sabtu sesuai jeung umurna itu kajian ilmuna luhur ge moal bisa itu bakal jadi sabab pikeun namahan langkahna jalma tapi di aki-aki tapi lamun budak ora diituk bisa pakojot jeung itu bisa namruh ke itu nah kade kitu jeung ilmu matak lamun dina ilmu kejiwaan dina bab agama hati-hati lamun jalma di bawah usia 50 itu di atas 50 kudu hati-hati lamun jalma di atas 50 60 kaluhur tong panganguran ngasupkeun pendapat moal asup sirahna geus meded cek manehna kitu teh kitu we kitu teh eta batas usia teu bisa diwohongan kitab itu lamun cek budak ora sanes kitu cenah Pak nyaho naon sudah kamari sore tah eta jelema sirah geus teu narima kana pendapat jalma sajen geus meded di dieuna matak ulah pangangguran sekali-kali ume ka aki-aki itu jeung tiba tandaikeun bakal jadi musuh nepi ka kiamat hati-hati tah Al-Quran lamun ngagali gitu budak ngora gitu lamun rotinan di ibu-ibu kahayang nama rotin ayeuna isukan eling kabeh nya teu aya dalilna ya'muruna anil ma'rufi wa yanhauna anil munkar ya'muru saten Allah da urang mah lain Allah ngamaknaan ulah disaruakeun antara urang jeung Allah ya'muru di dieu mah lain marentah teu aya tugas kiai ustad ajengan nita salat teu aya naon sababna setiap tiap wanita kudu sanggup jeung muruhanana sok lamun tetangga dititah salat ku urang kumaha lamun jaga di akhirat menta buruhan nya ka mana teh ustad matak ya'muru di dieu mah lain marentah umajak kanu ridho kanu hoyong kanu kersa yuk urang diajar ibadah semampu urang sakuat urang kitu pamana kadi wajan hauna anil munkar lain nyarek kanu salah tapi ngemutan manawi ridho dia emutan upami keresa dia emutan da eta telepat yuk urang robi keukeuh wae cenah hayang wae kana salah ya alhamdulillah ieu meureun beuleumun ke teh tinggal kitu teh susah nah da urang mah teu boga hidayah taufik 1000 kali adug-adugan moal bisa ngelingkeun jelema ku jelema teu aya boboko nu bisa ngomean boboko lamun nu hiji boboko urang ku beurit balongo nu hiji teu
coba bobokon teu sina ngomean nu molongo moal bisa tapi ku ahlina entong ngomean nyieun bisaeun ieu kajian ilmu agama ayeuna teh seueur nu aranom ongko gareng adat udah kurang mah itu gareng adat nya geus moal bener agak ya, jadi nu panjang umur teh hiji para malaikat, kadua juri, katilu jelema. Di antara nu tilu golongan pangluhur-luhurna darajat iwal jalma walaqad karramna bani Adam. Itu sanajan malaikat tenar sokor makhluk Allah nu teu pernah nyieun salah tapi derajat mah di bawah jelema. Malaikat hiji pangkat ti Allah nu pangluhurna rasul, dua nabi, tilu sahabat, opat tabiin, lima solihin, genep wali, 7 ulama, 8 malaikat. Jadi malaikat teh peringkat ke-8 di bawah ulama. Itu kasalapan nama jalmi sesa muslimin muslimat eta mah sesana. Itu dihirupan teh lain ngalah bener-bener teuing lah. Ada guan runtuh langit teh baya paehna bareng. Itu papa dicabut ge leuheung sakabupaten. Soak ngurusna ge jelema sesa diadanan ku ustad tibang aya opat teh we cungah-cengos kemabur teh kitu jelema sesa keprak-keprak ku RT urang bakti nya urang bakti ayeuna mah musim hujan kitu di lumur batur ge loba nu kacilakaan kitu datang teh setengah 12 datang ke jalan teh lain digawe ngawadul jeung berarti kaburu bedug balik eta kitu jelema sesa nya matak di akhirat ge jelema sesa mah pangsangsarana itu nya ka sawarga henteu ka neraka henteu kitu cing alabring di arah masare ka kaler ka kidul di bawah ustad da eta pamawana pantilunya kana ge nanaonan teh cing alabring teh nyengelek proposal ngan urang Islam nu tara jauh ti proposal tapi ka kiamat proposal teh kekelek juga kaira emosi gede kaituna teh itu nya proposal bahasa urang bahasa agama nama bahasa Arab disebutna teh syafaat jeung proposal teh eta keneh cuma beda bahasa syafaat bantosan sami di dieu sok aya nu ngadaruah kitu moga-moga urang sadaya sing kenging syafaat Kanjeng Rasul jaga di yaumul kiamah sami di dieu sok aya kitu alah kurang lempeng teu ngaji teh teu nyambung jadi mah lamun jalma ngadua moga-moga urang sadaya sing kenging syafaat Kanjeng Rasul jaga di yaumul kiamah moal dikabul terus terang moal dikabul itu ngajina kurang parat punten wah tong sekali-kali dipakai teh bahasa teh lah teu keuna itu Kanjeng Nabi teu gaduheun syafaat nu Allah Ta'ala disimpan di Kanjeng Nabi jadi Kanjeng Nabi nganyekel wungkul jaga di akhirat lamun cek Allah Muhammad syafaatan tu RT baru Kanjeng Nabi nyafaatan tatmimul quyud wa surut fitamsil parantos jadi kebiasaan para alim ulama di mana nyampurnakeun syarat jeung kayid saku contoh geura urang contohkeun misalna parurah nyimpen artos di Pak RT sakarung sakali deui parurah nyimpen artos di Pak RT sakarung kinten-kinten ieu artos Pak RT sanesnya artos parurah tiasa teu urang nyuhunkeun artos ka Pak RT tiasa teu nyuhunkeun artos ka Pak RT bisa ngan moal dibere da lain RT menta mah meunang gitu Allah itu matak Sayyidina Ali mah ngadamel kitabna teu aya kitab karya Sayyidina Ali sahadat salat zakat puasa teu aya Sayyidina Ali mah udah ganana kana paham itu cek Sayyidina Ali disorodot inung suku 3 poe ge cager deui
tapi lamun ti soledat letah bakal natrat nepi ka akhirat. Sok ayeuna bapa atau nepi ibu aya nu maledog we bapa nuju maaf maledog ku batu 3 poe datang nu maledogna sasadu diampura cagernya Pak, tapi lamun nyeri hate ku omongan tetangga parat nepi ka kiamat hese di ubaranana. Matak Sayyidina Ali mah ngadamel kitabna kitab alat kanggo naon ilmu alat bisi ti soledat ngamaknaan ilmu Allah itu. Lamun urang moga-moga singkang sapaat teu nyambung itu Pak RT nyepengan artos kagungan parurah sakarung ulah ka Pak RT da moal dibere mesti ngadug-adugan ge menang menta mah da lain duit RT matak lamun moga-moga ka parurah itu moga-moga abdi sing janten jalmi anu ditunjuk ku parurah supaya diberi duit ku RT kakarek RT lamun cek parurah Pak RT beri duit tu si A kakarek RT moal bisa nolak. Syafaat kagungan Allah disimpan di Kangjeng Nabi lamun urang muga-muga kenging syafaat di Kangjeng Nabi moal bisa da syafaatna ke Allah kumaha teu ngaduana muga-muga urang sadaya sing janten jalmi anu ditunjuk ku Allah supaya disafaatan ku Kangjeng Nabi baru nyambung itu. Nah iya we tulisan kieu deh dah pasti menang barudak mau menang aki-akinya cacakan pinter makalah ngaco itu. Sanes Isra Mi'raj Kangjeng Nabi tu Isra tu Mi'raj adik-adik itu Isra mah bina maklum lamun Isra kudu tujuan sorangan lamun Kangjeng Nabi ujug-ujug berenyang ini tak Isra. Kangjeng Nabi tara mamangkatan tanpa diparentah ku Allah Ta'ala matak diperkuat na berjanji wa usriya biruhihi wa jasadihi yaqaddatam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kangjeng Nabi lain Isra tapi diisrokeun. Kangjeng Nabi sanes angkat tapi diangkatkeun ku Allah mata kalau memperingati Isra yang ngaco ya. punten ya urang-urang Islam nek saling laraskeun jeung sadeu lamun lain jeung urang Islam ulah dianggap salah. Jadi memperingati diisrokeun sareng dimirajkeun Kangjeng Nabi ulah memperingati Isra da Kangjeng Nabi teu boleh nyengan sorangan kade punten ngadongeng ya sanes ngaos punten ka para alim ulama teu kumaha wantun ngalarangkunganan ieu mah ngadongeng manawi aya nu leresna nu sae mudah-mudahan sing janten ilmu nu mangfaat barokah nu lepatna mah abdi jalmi biasa nyambung moga we abdi sareng kulawargi aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Nah buatan Allah anu sakali dijieun teh aya tungtungna 3 golongan hiji malaikat 2 jurig 3 jelema itu teu aya nu pangluhur-luhurna derajat diantara 3 pangkat iwati jalmana kabeh di bawah jelema itu. Urang teh sategasna teu aya jalma anu didamel ku Allah di dunya teu aya. Urang bisa dakwah kalau Ta'ala lamun urang didamel di alam dunya lamun asli itu naon sababna nah bawahan urang malaikat dituna di sawarga ai urang atasanana kalah di dieu ieu teh naha itu nuluhur pangkat kalah disangsarakeun di alam dunya mah lain tempat kesenangan. Allah teh nyebutkeun sakali-kali di alam dunya aya senang teu aya mata lamun jalma di alam dunya neneangan kesenangan kalah paeh jeung tibatan kapanggih mah sabab di alam dunya teh senang. Kudratul abdi kasbun alam dunya mah tempat berusaha tempat digawe maka lamun didamel usaha najurnya aya walil af'ali min dalika arrafu wan nasbu wal jajmu wala khafdu fiha. Kang ngaran kalimat ieu teu meunang dijaerkeun jeung tibatan dijaerkeun kajen paeh
simpul kanggo kajalma nu nami na didamel teu meunang dianggap enteng ngaran digawe mah kabeh ge bangga itu mata ka menjalma nu geunah mah cenah tukang dagang doraka teh nganggap enteng kana urusan digawe itu nu geunah mah cenah parurah we doraka teh digawe kajian parurah oge kajian Pak Camat, Bupati, Gubernur digarawe namanya CS wae mah itu RT wae geus digawe matak boga gelar bapak artina atasan urang jago Pak RT mah itu urang wae nguruskeun keluarga di imah kuat kungkang Pak RT hudeng nguruskeun sa RT teuing wejes jeung henteu mah nu penting mah jadi RT we helanan ada kalau ora naon margi na pangna urang aya di alam dunya kahoyong urang asli nama urang teh diramal ku Allah teh di sawarga matak dina uih di sobat alam asal depan urang kawitna di dinya di sawarga jeung di sawarga mah potonganan teh modal kieu aralus urang sawarga sanggeusna turun ke alam dunya jadi bentuk kieu panterangan potongan kieu ka sawarga yakin 1000 kali ilmu ngapak langit ibadah kawas malaikat potongan kieu mah moal di ka sawargakeun jelema bentuk kieu di sawarga komo ibu-ibu nini kayang kaya sawarga teu uyahan tingali na kitab Sirul Kiamah lamun awewe widadari turun ke alam dunya hiji urang mah jalengka moal inu hirup hiji ge nyaan sing budak korage gok langsung heuras tah awewe geulis kitu komo aki-aki mah itu keur di kebon aya kieu widadari saya di lemur pae mata lamun aya widadari ulah dibeja-beja ka aki-aki paeh manten kitu mata widadari eueuh nu ka dieu kitu nya tingali na kitab entong jelema na lamun calana widadari anu geus 200 tahun teu dianggo nu geus barolong kurinyuh ku cicunguk digantungkeun di lawang langit maka jelema salam dunya moal aya nu lumpang tungkul paduli nek RT nek ustad kiai ajengan ge aya calana eta mah pasti tangah gitu mandak masjid di kentengan teh bisi tangah ngeulean calana eta karena widadari ragra ke alam dunya noel 2 miliar ta eta calana awe urang widadari cobi lancingan ibu enjing gunuhkeun poekeun tadi jalan eta tukang ojek kabur jeung tibatan ngaliwat kali mah 50 meter DT parantos ngebul hangit sawarga moal narima ka awewe anu calana ngebul aslina kajian asli nama urang teh didamel teh ku Allah Ta'ala teh di sawarga geus digeunahkeun ku Allah jang naon hartina karomna Bani Adam mulya ceuk Allah ai hirup kala sareng cara kieu disiksa kuduaan nyaan masyarakat mah untung hirup teu meunang minge pisan terojol ustad wayahna cenah Pak sadat salat zakat puasa mung haji sedekah jariyah maca selawat jadi kabeh dikarayatkeun manehna mah cara terojol RT wayahna cenah pajak ngarona ongkoh bakti ongkoh sararea ka masyarakat untung hirup nyaan watir ngadengena cek RT bakti RT nama dilak cangkeng rakyat itu jangan paraeh ampun ting gitu urang teh didamel teh di sawarga kapungkur supaya ulah bangga kieu sangsara di alam dunia urusan naon wae itu ngan ku sabab jalma dina dadana aya sifat nu 8
dina dada urang kenca katu teh sifat nu 8 amarah lawamah sawiyah mulhamah rodiah kamilah jeung mutmainnah watakna pusingan aralan tepayaan cegekan geurehan kuring adat gede amek eta watak jelema muning sakitu gedena teh teu kitu-kitu teuing jelema aya kabeh itu teu betahan jelema mah matak aya di sawarga ge kapungkur kalah unyukan ka Gusti Gusti abdi bade ngalaksanakeun amanat aki-aki tamada ka aki-aki ulah didenge teh nyilakakeun gitu cek kalau na ngomong naon cenah aki-aki teh saur aki-aki kade ujang nyai sing bisa hirup pinah cai pinah tampian aja bahasa eta di deh tah bahasa aki-aki yang sarakeun kurang ajar teh itu majarkeun teh kudu bisa hirup pinah cai pinah tampian nyalaporan ka Gusti Gusti abdi bade kaluar ti sawarga nah samekeun kaluar ti sawarga mamanawian aya lokasi anu leuwih genah tibatan sawarga kitu tadina ceuk aloh hiji ngan lamun gagal sih ulah nyalahkeun ka dewe henteu cenah ieu mah kahyang abdi sok cileng kaluarlah urang ti sawarga ka mana urang lumpat ti sawarga bus minas sulbi wattaroib ngawitan urang kaluar ti sawarga sup kana tulang tongong bapa mungun serangan mah sakali asup kana tulang tongong bapa teh 100 jelema maruk teu ungkuy-ungkuyan jalma teh tulang tongong laki teh 100 ewang mata cek agama sing saning pameget anu tos ngagaduhan istri minimal anakna 100 ewang sabtu dituna ge sakitu lamun ngan boga opat di kamana ke sawareh deui ulah sok ngamubadirkeun kana pamere Allah kitu teh nah cenah geuning abdi kakarek boga budak opat geus teu namaan deui lain teu aya pijelemaeun ngan sayangna kaburu awut-awutan teu bisa dipake nyileung-leung masing hantem ngenog ge sayangna ruksak mah moal jadi megar itu mata lamun urang ngenog mesti daikeun jadi budak mending ganti sayang wae engke ge nyileung-leung deui sok teangan aki-aki anu leumpangna ka areup 3 ka tukang 2 bakat ku geus kolot kawinkeun deui ka parawan boga deui genep deui mah daya keneh ulah dipiceunan kitu wae teh pamparin Allah itu ieu mah sayang geus ruksak oge dikeureuyeurkeun moal nyileung-leung moal sayang geus kitu mah rawatan mah rawatan gitu han ulah dipake ngenog pupus pupus eta ya sejarah mata anu aranom para pemudi mah teu kaasup nya itu da teu kaasupan jelema pan ya minasul biwataroib makana tulang tongong pameget setiap tiap pameget anu teu acan ngagaduhan istri eta mah boga istri dikawin nah boga istri meuli da rupa-rupa pan mah aya nu nganyuk wae aya nu disodakokeun wae aya padeuting lah kumaha karepna lumayan beuleumeun ke di akhirat kitu lah nya mapahna anu teu acan gaduh istri mah sok rada dangah rada centang eta budak ngora leumpang dangah sanes bedegong naon rek dipake bedegong ku budak ngora karulem masih keneh di bumi ibu ramana tuang pamasian ibu ramana acup sae pamasian ibu ramana teu mere malah maksa ngalawan itu boga motor da teh ge sarua nu nganyukna mah manehna ka nu mayar nama bapakna jadi naon rek dipake bedegong ku budak ngora matak budak ngora leumpang dangah lain bedegong tapi berat ku pijelemaeun berat ka tukang itu Allah nyaeun lamun diantep wae jelema dina tulang tongong engke budak ngora moal bisa tungkul gitu jiga nama rukuna ge burung ka tukang nya berat ku jelema itu mata ku Allah ditepangkeun jodohna
eta jalma ditepangkeun jodoh teh supaya ulah berat ka tukang matak anu geus tepang jodoh itunya jalma na kala luar ngaralih maka jalma teh pameget khususna beuki lami teh beuki loba budakna beuki dongko tah aki-aki lumpang dongko teh lain soleh teh beak budakna da anger popolotot nama nyentak nama duit anger nge gitu matak aki-aki lumpang dongo lain soleh tapi beak ti jelemaeunana gitu lungsurlah orang ti sawarga karena tulang tongong bahasa Arab disebut maut itu jadi maut lain jaya segatna masdar tina mata yamutu mautan hartosna maut teh ngalih jadi jalma mah teu paeh tapi ngalih beda maut jeung paeh beda nya anu paeh mah sapi munding entog hayam babakaur eta tog hirid bajra kutu gitu-gitu oge eta paeh nama ka disebut paeh sabtu aya kelanjutan ka dituna teu aya keterangan di agama Islam malaikat nanya muning paeh nah sabna sebatas ngesian alam dunya paeh we di alam dunya tos aya ka dituna daya riwayat ari jalma mah maut hartosna maut teh ngalih ai ngalih hirup ka mauna ge jalma mah di sawarga luncat kana tulang tongong bapa hirup di dinya itu mata sok aya jalma nu nyeri tulang tongong teh jelema teh itu sok nyeri cangkeng itu nya nuju aya dina tulang tongong teh geus disada di wae da pusingan teh apaan Gusti geuning kieu cenah di dieu mah salasia tuh poing dijieun di sawarga mah yang pinah terus kumaha ayeuna abdi mah cenah bade maot deui we kitu hayang ngalih deui cok alompet pancik maneh geus sugana cenah aya lokasi anu leuwih genah tibatan sawarga sumuhun jak ka mana sae Gusti abdi ngalihna itu anu hayang lege maneh sok teh kumaha maneh itu saurang geus gagal sakali teh talu ka Gusti nyaeta sana Gusti pilihan abdi mah geuning gagal manawi cenah ayeuna mah tuh nyuhunkeun petunjuk ke abdi ngalihna kudu ka mana nuju aya dina tulang tongong bapa dijawab ku Allah heug atuh ai percaya maka kami lamun anjeun nek pinah deui tina tulang tongong bapa tuh kami pitempatin anjeun itu kami geus nyieun pabrik jelema Gusti gaduh pabrik jelema cek kalau teu nganggap ka RT ka aing jang naon aing disifatan ku sifat al-ghaniyu maha kaya lain tibang beunghar tapi maha beunghar teu aya hiji ilmu nu bisa neguh kana kata maha itu boga aing di mana cenah Gusti pabrik jelema teh ateangan we seolo-olo ting manawi atuh cenah cirina we tama poekeun ting abdi milarian heug ai cirina mah ari cirina pabrik jelema teh aya hiji bangunan teu pati ageung bangunanna lah kitu teh bangarung kunuk moesan itu eta pabrik jelema cirina jadi aya pabrik jelema itu nya di payeuneun pabrik teh aya alun-alunan ngan teu diurus jadi borala hareupeun pabrik teh aya jukut riut urih kolot babadotan ngaguyun di dinya cek halo lamun maneh nek ka pabrik eta kudu ihtiyat naon Gusti ihtiyat teh waspada jeung ati-ati nah serem naker Gusti lain serem teh nya sing inget di ayeuna apalkeun di tengah-tengah gulungan eurih kolot teh di dinya aya satpam hiji di helm itu nya helmna hidung meles itu bentukna buleud nuju weuteuf mah jadi satpam eta teh bentukna buleud nuju weuteuf gepengsetan kabeh deunakeun jadi tadi mah buleud nya warnana hidung meles nah cenah muni hidung-hidung teuing
itu sabab eta satpam teh aimani getol moyantara gitu akhirnya teh jadi kamalangkem gitu galak sih Gusti sia lain ke satpam lang legeun mah buringas kumaha tuh lamun abdi ka ditu make otak sia lamun ka ditu itu mawas lain ke satpam nyanyana urang ke satpam dua itu bentukna lonyod warnana rada kekuning-kuningan gitu keur ngabedakeun mana satpam pabrik mana satpam jelema bilih pagentos gitu ulah ditingali dongengna nu kuduna hasibuan pusaka introspeksi sejarah urang aslina kumaha gitu nyaritakeun Rasulullah demal katanagaan teu apal sejarah urang itu tak urang teh sejarahna kitu daina yang ngeureuh he urang teh di bumi masing-masing bade ngabujeng ka pabrik jelema gitu nya we satpam pabrik teh buringas waspada permana tinggal itu jauh keneh oge semah tegeus kamueun ku satpam mata kajungjung di tengah-tengah euri jung kajungjung bisa ditinggali tara kajungjung gini 10 cm lah jung ileung meureun kamueun di mana datangna semah gitu barang tos nyaketan ka pabrik teh ya kareret ku satpam pabrik tamu teh nyanak satpamna dua ngeper cek satpam pabrik digebot nu katuhu nu kenca neungar ka aing dikitik nu kenca ngaheden nu katuhu betul matak ngalalap itu kagigireun kusen cicing ya didinya gitu cereko datanglah tamu kadinya uluk salam da semahna teh ustad itu cek tamu assalamualaikum cek satpam pabrik waalaikumsalam ngahuleng bingung ari ka jero aing sieun ngenong semahna kebek ai biji aing sieun coplok mata kliah sula dulu teangan jalan adil-adilan supaya selamat sararea maka satpam pabrik meped kena kusen mangga usahanya kapalih dinya tak gepeng na maharita gitu kagencet tamu tapi kagepeng nepi ka ayeuna tuh bunang diomekeun deui malah dina Fathul Muin lamaran anu kaopatna disebatkeun dilebet patuangan istri teh aya daging nu bentukna seperti nog sapotong aya daging kieu we pada beli teu percanten kodok lah ai kudu bukti we mah aya daging kieu dilebet patuangan istri paranti naon ya daging teh paranti nyamut di mana aya tamu terjual tamu kadinya ustad kira-kira assalamualaikum pan samahna aya beungan disamu ku ieu waalaikumsalam tasok rada ngarenyag mah eta waalaikumsalam gitu teh ya teh lalakeun urang lain euy nya pantamuna teh aya beungan disangkeh beungna dicana kalebet ka guhahiro wallahu a'lam duka ieu semah teh katarikan teh nyekek duka kumaha sabab datang ka ditu teh langsung utah uger nyaeta ngutahkeun jelema yuk hasibu anfusakum urang ngemutan diri mata urang di alam dunia teh ulah sok bedegong gumaing guminter gubenghar itu naon sabna sing emut kana sejarah urang moal jadi jelema urang mode kieu lamun teu dicekek batur jadi urang hirup di alam dunia teh ieu teh meunang nyekek batur matak nganuhunkeun ka ahli-ahli nyekek abdi moal jadi jelema lamun teu dicekek manehanana gitu matang kade maka ibu nyemutan aya tamu mah tong ngadaguan ka ditu di luar kena ge cekek we gitu pada dasar hakikatna urang teh ngalih deui tina tulang tongong bapa kana patuangan ibu ternyata dina patuangan ibu ge geus rupa-rupa jelema aya nu kakarek sabulan geus kukulutus
Hanas pindah ti ditu so aing ka dieu datang ka dieu nya panasnya pusing laporan ka Allah Gusti ah teu sanggup abdi mah nuluykeun di dieu aya nu sasasi teh keluar itu eta jelema pusingan bahasa jalmana sok disebut karuron sok aya dina karuronnya tah eta teh budak teh pusingan cek urang ngajedog heula dong jadi RT sebulan dirinya mah aya nu ngajaran 2 bulan nu 3 bulan 4 bulan mayoritas umum 7, 8, 8 jaranten jalma aya jalma anu hirupna ngatong geus sataun ge teu dek bijil batur-batur sabari juga ieu mah nyelungleuh mah didinya bijil henteu itu nya malah tempo lahir teh kalah ngareles leungit sok aya ibu-ibu ka kandungannya bu tempo lahir teh kalah ngaleungit tah teh budak teh linglung teh budak teh ai biji sana kadunya aing sititah macul ai cicing wae di dia kebak mata kereles leungit teh budak linglung teh mata aku pami dilebet keneh wartosan tong setengah hate ke sia bijil mah bijil we lah nya aki urang ge hirup gitu nya tah ieu sejarah urang lahir weh urang teh aya dina lebet patuangan ibu pusing deui wae laporan ka Gusti Gusti di dieu ge kieu di wae terus bade maot deui weh ka mana Gusti abdi maotna tuh kami tos nyieun tempat nu lega namina alam dunya brol we urang ayeuna ka alam dunya berarti urang aya di alam dunya teh ieu teh tos 3 kali maot Pak matak teh aya jelema paeh aya ge maot ider-ideran sabab aya amarah lawamah sayah mulhamah radiyah kamilah jeung mutmainnah ider-ideran ayeuna urang di alam dunya lolobana kitu di wae ngajerit dewe ka Gusti malah nu syariatna mah sarumping ka abdi pajengan cenah kumaha we abdi mah hirup di alam dunya teh han kieu jeung kieu we ripuh jeung ripuh sangsara jeung sangsara aya nu kitu teh ibu-ibu nanti ngadukun meureun itu dijawab ka di moal ada teh nyen jelema eta urang mah itu sanu ngawalerna Allah subhanahu wa ta'ala nu ngadamelna ceuk Allah he jelema atuh ari cicing di dunya kami kalah sangsara wae rariweuh wae mah tong maksakeun maneh maot we ceuk Allah ieu mah kan rariweuh itu ieu mah riweuh ge hirup salah urang gitu ai riweuh ting pusing-pusing teh mah tong maksakeun maneh maot we itu nya bilih ieu mah bilih bade maot entong satengah hate sabab batur ge geus kadar itu ayeuna teh di ditu teh geus loba batur bilih tong hariwangkeun batur itu ditoong teh ku abdi di ditu teh nuju ditunggulan ayeuna teh itu matak sok pilih ayeuna mending di alam dunya hirup sangsara jeung riweuh mending pindah ka itu ditunggulan kepilih nu mana we lah eta mah hakurang nah eta hansing emut karena bahasa dalang kenging nyanak tina ilmu tauhid kade kanu aranom sing apa nya agama Islam ti Arab dicanak ke Indonesia lain ku ustad tapi tukang dagang tadina ka Mekah lain ku guru ilmu neangan duit ngan Allah ngalungsuran hidayah taufik lami-lami jadi iman di Madinah akhirnya mempelajari Islam itu di piwarang uih ke Indonesia tujuanana nyebarkeun Islam di Singapura saya pun ongkos liren heula di Singapura nyebarkeun agama Islam ngan cek guru urang nu pangheulana ai di Singapura matamu lamun ngajarkeun Islam ti nol heula lila matak diajarkeun buahna di Singapura disebut ilmu al-hikmah. Naon ilmu al-hikmah teh ilmu Allah barokahna dibuktikeun ayeuna di alam dunya ti aya bahasa kodam barokah ilmu lamun jalma nyebutkeun hikmah geus ngaku-ngaku hodam eta lain hikmah nu kitu ilmu juri nganggo ilmu Allah mah teu pabulit jeung hodam tapi jeung barokah ilmu Allah nu kagunganana disebarkeun di ditu di Singapura tos kenging ongkos uih ka Indonesia kusabab Indonesia mah tanah kelahiran maka nyebarkeun agama Islam teh ti paud heula da urang dieu
gitu PAUD TK SD SMP SMA tempo kuliah kalah maut manten itu mata lamun secara logika sejarah Indonesia mah Islamna kawas dangdaunan itu urang gaduh tangkar ramutan nuju sae dauna moal aya nu ngece wah rambutan teh sae nyoba sok lamun tangkar dangdaunanna pokona papelakan urang nuju sae daun moal aya nu ngece padahal lamun ditingali ka barokahanana naon barokahna ayeuna daun rambutan lamun dialah ku urang diangeun geureu dijual moal aya nu meuli diantep bala ieu akibat dangdaunan itu beda jeung buah kajen kujil teh buah mah itu nya aya amisan saeutik masa jadi kokos jeung bulu-bulu nage ieu itu tah di Indonesia teh kitu saalam dunya teu aya nu muji ka jelema urang Indonesia pangjagona iman Islamna tapi teu buahan gitu mata muncullah aral itu diayakeun rotinan ibu-ibu nuju salse mah ibu-ibu teu aja nyarerang rotinan teh aya 8.000 mah panginten campur jurig itu hodai jelema kabeh oge moal aya 8.000 itu 800 pas diparengkeun tatangga musim tanur gitu han aya opatan ade eta ustad ningali jelema pada opatan geus teu ngomong-ngomong nepi ka lawang masjid oge nepi ka lawang madrasah teh tadi dia teh itu nyungcung we amak meureun pada aya opatan padahal lamun ku hakiki ieu nu opatan teh jelema lain jurig nah jadi budina jadi kitu itu pada opat lamun nek amak teh nu ka sawah berik nah anu aya Allah dicarekan anu wah diantep tadi cara penerapan ilmu ya matak bakatku amek kanu opat kanu aya tungtungan teh datang ka madrasah gek calik da amek mah poho kana naon tuluk salam itu ujug-ujug bang kenu we disada we ceuk manehna ibu-ibu gitu hirup di alam dunya teh ulah nemen-nemen teuing ka sawah ka kebon amek teh hayang duit mah nyuhunkeun ka Allah wassalam balik cek ibu-ibu anu cerdas make otak awas ya Ustaz tuturkeun ku ibu-ibu ka bumi na teu nyahoan teh Ustaz lamun ibu-ibu teh aya nu nuturkeun barang nek hanjat ka bumi na kareret ku Ustaz we ibu cenah geuning teu we anteu Ustaz nama kitu we penasaran tadi teh coba Ustaz ngomong naon aing tadinya poho meureun jelema amak masak poho ka dieu cenah buat dicalik kalebet teh ibu-ibu teh manep dari painan guru atuh hormat aya naon cenah ibu mah kitu we teh kieu cenah Pak Ustaz peryogi ka uninga ku Pak Ustaz abdi teh ka sawah ka kebon teh sanes kudaekan tapi butuh ku duit ngan di sawah eta teh ti aki abdi keneh oge duitan tapi ceuk Pak Ustaz cenah hoyong duitna nyuhunkeun ka Allah atuh lain ti bareto menika karekpok itu cerdas da ibu-ibu sok can kadiekeun lamun doa naon mun selawat mana mun maca Quran surat mana puasa kudu sabaraha taun sumpah saksina bumi jeung langit abdi moal nete ka sawah eta deui nek wirid we ngahuleung Ustaz ayu teh mere era tadi geus lapok ai mere da doa teh kabeh geus dipapai mejus eueuh nu jadi duit nah ulah sok kagugu nafsu teh kitu nyata mah era meureun Ustaz teh ai teh mere mah tulis manehna teh nyaon nulis naon da kate mong tungtung na wungkul itu dibaca teh tungtungna teh cineten ieu wasana bu amalkeun ditubruk ku ibu-ibu dan nyahona kana piduiteun da ibu-ibu malah mun ngadenge piduiteun balotot kitu kajen dibere tulisan ge tubruk nuhun Pak Ustaz gabdeh diamalkeun sumpah moal ka sawah eta deui
soal ngejo abdi boga bias raskin pamere RT sakarung menang maling sakarung gitu. Deluk teh ibu-ibu wiridan cinetan dia wiridan dia cinetan yang naon Allahumma mimitina hanya hutung-hutung nongkol cinetan itu seminggu 2 minggu beas di Pak RT nungtut orot bibir geus rada rengkeng meusan duit can aya keneh wae nincak kana 2 bulan teh beas tinggal karungna tumpur bibir geus teu bisa diengapkeun balas ku wirid cinetan duit eueuh keneh wae akhirna cul tulisan diramus digesek ku ibu-ibu ustad ku aing susul koreng kapipir kop kana arit diberi mau ustad wah jelema amek ti bulan itu keneh pan ka bumi ustad geus teu uluk salam teungar pantona bus ustad kuning ibu ka dieu hotat jelema amek ulah dua ngawadul ulah lalawara nampiling ceula bus ina geuning ka dieu hotat aya naon jabu teu ngomong teh aing rek nanyakeun deh teh ibu ari eta cenah doa anu dibikeun ka aing teh doa teh kadawarsa nyebut teh doa kadawarsa matak ulah pangangguran ulah dibarengan ku amek ilmu alama bahaya iya. Nah bahasa dalang nyebatkeun sing emut kana purwa daksina sok aya nyebat kitu nya eta teh ilmu tauhid nya itu dikaji moal apa tauhid teh ilmu tingkatan tinggi itu dalang nu ngucapkeunana kana ilmu tauhid naon purwa daksina teh purwa wiwitan daksina wakasan kamana maksudna purwa sing emut sing sadar ari urang lahir ke alam dunia nyanak artos sabara karung ieu nu kudu sadar urang lahir ke alam dunia bujung-bujung nyanak artos di masker ge teu itu sabab pangemut abdi dina kanyataan pang payun-payuna anggoan nu dianggo ku jalma teh masker sanes pada aya corona tiba heula keneh ge nu pang payuna dianggo mah masker itu ngan ku sabab harita mah beh ditu mah teh acan aya corona matak anu di maskeran teh bujur sok jorok aja langsung di maskernya madak 1000 kali uyah-uyahan kamari zaman corona corona nu kana bujur sabab taat masker gitu madak parurah ge ngomongkeun kamari nu aya corona kitu sab corona teh penyakit maani naon maani teh barang aya tapi teu katemong entang urang nu bodoh dokter oge nu ahli-ahli kana teh darah mang ditanyakeun jiga naon corona gigideug itu nah geuning urang percaya kana ayeuna corona tatangga gempar itu tapi katu menang dilongok deui nu ku corona mah matak percaya kana ayana corona sanajan bari teu aya jentulna maka parurah ngemut ai barang aya teu katemong mah nu umum di urang mah model angin itu percaya karena ayana angin tapi itu aya jelema nu apaleun kana bentukna angin lamun aya tangkal kayu unuk-unukan kumaha tangkal kalapa mah nya deugi ka nyingklak itu pajarkeun teh ulu angin gede di mana kitu katemong gitu acenah eta berat tangkal kayu unuk-unukan pan hirup teh tangkal kayu teh mah ngajangkungan ngagedean oge buating enek-enekan seten keseleun eta mah atuh teu di ku angin wae engke lamun angin nyerieun hate ngampuhkeun ka aing itu matak engke mah lamun aya tangkal kayu enek-enekan teu nempuhkeun ka angin itu tangkal kayu enek-enekan senam kitu we bejakeunana itu usik teh nah kumargi urang lahir ke alam dunia teu nyanakna naon wajar pantes lamun urang di alam dunia sangsara salah urang bongan teu mekel itu urang ke alam dunia aya di alam dunia sangsara kasalahan urang teu mekel tadina mata kabarudak anu teu acan lahir elingan bisi poe deui
tong nurutan kami gitu kami oge ka dieu teu mawa nanaon teu riweuh matak maraneh mah lamun bijil ka alam dunya mekal we 2 tahunan mah heulaanan itu duit 4 kojong mah gitu Allah naroskeun ka urang hei jalma-jalma ari aranjeun di alam dunya loba kahayang teu ngawaler urang ka Gusti Gusti rambut nu aya dina sirah abdi ku abdi sanggup dihitung jumlahna tapi kahayang abdi teu sanggup dihitungna nganu harti kahoyong leuwih seueur tibatan rambut nu aya dina mastaka ngan abdi henteu mekel mata cek Allah lamun hayang kagugu kahayang kudratul abdi kasbun sok atuh berjuang berusaha taatlah urang kana aturan Allah berusaha nu tani nu icalan nu kuli nu jeneng akhirna alhamdulillah kahoyong urang teh laksana tatanggi tuangna sangu urang ge teu pernah batu tatanggi nganggo acuk tina lawon urang ge teu pernah ku kulit muning ieu ti mana dalain bakal urang ti sawarga tapi ladang didamel urang kitu tingkat kana terakhir daksina tah ieu Pak sing emut he jalma-jalma urang lahir ka alam dunya akibat lengoh teh urang sangsara ayeuna aranjeun ceuk Allah bakal dialihkeun ka alam barzah nek lengoh di wae tah ieu pertanyaan ti Allah sing jadi sasaran sing jadi modal ilmu gara-gara urang ka alam dunya teu moal nanaon sangsara ayeuna urang bakal ngalih ke alam barzah lamun lengoh deui wae bakal sangsara 1000 lipat tibatan di alam dunya naon sababna di alam barzah mah di alam kubur teu aya pesereun teu aya tamuteun teu aya suhunkeun teu aya palingeun acan teu makal urang ayeuna di alam dunya sangsara moal aya nu ngabela kanya Allah ka urang bisi cilaka ngadua kalian mata cek Allah sok gugunuk bakal terhirup dua lalakon deui alam barzah jeung alam akhirat bahasa agama disebat ibadah tah ibadah teh lain Allah butuhkeun kunyaahna Allah ka urang bisi cilaka ngadua kalian ulah kapanggih deui kacilakaan teh kitu pinah ka alam barzah mah sing papenak sareng ladang sangsara ayeuna sing beunghar di dituna melalui kata ibadah mudah-mudahan ku barokah berjamaah ieu ngagungkeun diisrokeun dimi'rajkeun Kangjeng Rasul muga-muga sing kalebet kana ibadah nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sing jadi modal kanggo urang teh di alam barzah tah memperingati diisrokeun dimi'rajkeun ge intina eta hoyong ka sawarga lamun nganalkeun ibadah urang mana nu rek dianalkeun ditingali itu jeung ieu teh tekor itu ringkas nama lamun urang naroskeun ka Gusti lamun abdi hayang ka sawarga naon modalna 5 siki syahadat salat zakat puasa mung haji ngan sakitu mun hayang ka sawarga lamun hayang ka neraka tuna 5 anana matak jelema teh ditawaran ku Allah aranjeun nek ka sawarga nek ka neraka pecah jadi 3 golongan cek saurang Gusti abdi mah jaga di akhirat hayang ka sawarga boro-boro ka neraka ningali ge alim dikabul ku Allah sagolongan deui jelema Gusti pan geus abdi ka sawarga mah engke mah hayang ka neraka we heug cek Allah dikabul ku Allah nu riweuh ieu jelema nu hayang ka sawarga ongkoh ka neraka ongkoh tak ieu nu riweuh mah ngacokeun we malaikat ge rudet ka jelema nu hayang ka sawarga ongkoh ka neraka ongkoh nah aja jelema kitu loba itu nu kumaha jelema di alam dunya nu hayang ka sawarga ongkoh ka neraka ongkoh salat ongkoh gapleh ongkoh teh teh jelema teh hayang ka sawarga ongkoh ka neraka ongkoh di rumah tangga ongkoh pasea ongkoh zakat ongkoh maling ongkoh alah malaikatna gerudeteun nuliskeun ge teu bukuna itu nararipu ongkoh urang Islam kana nararipu duka di dia mudah-mudahan ulah deseur para alim ulama di abdi mah di ditu di Subang Pak Subang Selatan caket Tugu Ganas ya pabrik aqua tah sim kuring palewatana itu jelema teh loba nu nipu wae kasubuhan teh
baheula mah itu baheula di abdi nu nami na jumaah teh ti bedug subuh dugi ka magrib eta poe jumaah duka di dieu sami ba yakin nu disebat jumaah teh ti subuh nepi ka magrib eta jumaah aneh na jam 7 teh ka sarawah jam 8 ka sawah pegatan kau di ka mana cing teh Pak cenah bare ka sawah apaan ieu teh jumaah da jumaah mah engke cenah lohor oh berarti sia mah si wisuk mah kemis keneh barenan da eta tukang tipu teh sakitu Nabi nganyurkeun sing sasaning jalma anu angkat jumaan jam genep maka barokah angkatna sami sareng onta reuneuh sami sareng onta reuneuh teh mangkat jam genep anu mangkat jam 7 sami sareng kambing reuneuh anu angkat jam 8 sami sareng ucing reuneuh ieu mah bab reuneuh we itu anu angkat jam 8 sami sareng beurit reuneuh anu angkat jam 10 sami sareng cak-cak reuneuh itu anu angkat jam 11 mah geus reuneuh jadi kabagianna nog cak-cak kacincalang itu anu angkat setengah 12 malaikat ge keselunungan init setiap lawang masjid Jumatan teh malaikat teh araya tiap lawang nyatetkeun setiap nu lebat jam saanu mana nu kabagian cak-cak reuneuh ya mana nu kabagian nog cak-cak kacincalang itu loba kene nu can aya kaburu we ustad lebat di mana ustad lebat ka masjid maka sadaya malaikat nuturkeun ustad cul lawang matak nu datang panerima ku malaikat teu katuliskeun hiji kasalting nungguan kadua era ku ustad itu matak urang sing paham lamun ustad can bedug geus asup ka jero tewak ku sadaya kitu sia jeung karunya kanu bodoh kitu keur mah aing teh kaberangan kata mak sia meulaan moal katuliskeun ka pila ustad tewak ustad da ringkus na tihang gelanan can bedug tong wakal dilepaskeun teu bener teh itu nya itu mata ustad dikitukeun beki atoh bedug di imah gitu kanyahoan kudu bodoh becu cenah ustad mah kudu jam genep manehna mah udud keneh cenah bedug wah beki awut-awutan teu apal kana ilmu nah gitu sejarah orang cek Allah lamun hayang kasawarga nu kalima mau ngahaji kalah ngaracungkan itu Gusti nu kalima mah nyuhunkeun dicoret teh kira di cek alona sia mah dicoret da abdi mah untuk katanagaan ilmu teu daekeun ngagunuk duit teu daekeun ngagunuk ilmu teu daekeun apa itu sabab mau ngahaji rek nanaonan teu boga duit teu boga ilmu mah sabti urang mah jauh itu boga cenah ilmu na mah eueuh duitna sok nek ngeureuyeuh leumpang ka Mekah jago salemu nepi boga cenah duitna mah ilmu na eueuh nek nanaonan di Mekah itu boga ilmu nek ulin itu mata kudu ilmu kudu duit mau ngahaji nyata cenah abdi mah teu boga ilmu teu boga duit jawab ka Allah manis tatoa ilaihi sabila kami mah ngajibkeun setan mau ngahaji aya boga ilmu jeung boga duit kitu teh ilmu teh duit masih cicing di lemur kumaha cenah Gusti jagana aya ka neraka we sia mah weuh jalan kitu pokona nu teu mau ngahaji mah ka neraka we jalanna eueuh kitu nya nek istina pamugat teu mau ngahaji mah lapur kabeulem we ngahulang nya urang teh Gusti Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwalan naril jahimi alaya ngajrit ka Gusti Gusti abdi teh bujung-bujung ka neraka sakantenan sateu acana kulem oge sateu acana bobo abdi udud dina kursi bari calik kudu deras imut isukan bakal aya nu nagih can aya keur mayarna ku tarikna ngahulang akhirna udud teh tibalik ka kenyot ruhakna 4 poe jadi komo lamun ka neraka
Nah, cek Allah istilah komo pokoknya mah teu mau haji mah ka neraka. Sumping Kangjeng Rasul tanu diperingati ku urang tadi dia urang resepna ka Kangjeng Rasul. Nu teu katanagaan teh dibela ku Kangjeng Rasul. Teu aya hiji rasul anu bisa ngabela ka umatna iwati Kangjeng Rasul. Bayatakeun Nabi jeung Rasul 124.000 anu dimenangkeun ku Allah nyapaatan ngan Kangjeng Rasul wungkul. Itu mata lain nyawa lain geuleuh ka Nabi jeung Rasul anu sejena gitu belana weh gitu nya belana pisan nya jalma cing alabring di poe kiamat datang ka Nabi Adam. Nabi Adam apalin lain ke Nabi teu ningali jelema geus ngabulung mana ka Nabi Adam. Cek Nabi Adam bari ngabalieur teh mau beurang ka aing teh jelema teh kitu cek Nabi Adam dahareuna ka mana deui sumping ka Nabi Adam ya Rasulullah cek Ustad aya naon teh sing abdi ngan ka aing nekrepuk lain teh abdi teh teh ai hoyong ka makom rahmat Allah tapi kirang tenaga geuning datang ka dewek nya nyuhunkeun di bantosan we ti salira syafaat teh ngaji sing di dunya henteu abdi mah aing ngaji mah ngaji ngan teu pati didenge teuing nya itu da abdi mah riungannya teh mah rudet di imah itu teh sakapeung didenge sakapeung henteu paingan jasa itu tanyakeun ka Ustad naon lalakona kami pangna aya di alam dunya itu tanya ka Ustad naon teh lalakon kami ohnya salira muaragrag ka alam dunya lamun teu ngarempak rangan Allah baheula di sawarga tah kadenge jeung sering ya kami teh aya keneh di dieu teh can aya keputusan hakim baheula ngarempak rangan Allah di sawarga diragragkeun ka alam dunya nepi ka ayeuna can aya keputusan hakim geus dihampura teh dosa kami teh tawancan mata wayahna boro-boro nulungan maneh pan aing di dieu keneh wayahna cek itu RT bring ka RT itu RT waspada meureun wah mau bring ka aing jeung geus ngabring kitu mah jilang we ka neraka itu udah buat tara sholat pan manehna cek RT bari luncat ka itu ka RW wah RW ge luncatan kalah bas-bus ka neraka itu cek rajat ngelek milu meureun rame ka dia bro saya 14 kabupaten sekali milu meuleum maneh itu gitu teu aya kumaha Kangjeng Nabi nguping ngeluh ja urang nya tekiat kasawarga teh akibat teu munggah haji cek Nabi ya ummati adi ini ana syafi'un li ummati kunaon cenah Pak meuni pias kitu ya Rasulullah abdi teh kahoyong ageung kemampuan kirang hayang naon hayang kana makom rahmat Allah kasawarga da sakala murung kitu hayang kasawarga wae pan modalna kirang naon munggah haji teu kuat sih munggah haji nyata henteu saeusi kumaha cek Allah ka neraka we atuh lain kelabrus segala keralang kuriling nya eta cenah soak adi teh kumaha cek Nabi keun ku kami diusulkeun ka Allah ari mung mah ka neraka ku kami nek diusulkeun supaya ulah ka neraka kitu Kanjeng Nabi tapi aya syaratna naon syaratna Gusti Rasul wayahna sering kudu munggah haji lieur kan ngahulang mikiran teu kuat munggah haji cek Rasul kudu munggah haji kumaha Gusti Rasul itu ulah nyiksa teuing ye ieu teh cicing di dieu teh heueuh teu kuat munggah haji ya kami ge ngarti anjeun mah teu kuat munggah haji saten ka Mekah hiji jauh pan eueuh duit cilingna muhun Gusti Rasul eta tapi da deui munggah haji ti kami lamun anjeun teu kuat munggah haji ka Mekah geus munggah hajina di lemur we Gusti Rasulnya bisa abdi munggah haji di lemur ya bisa sih mah eueuh duit kumaha carana Gusti Rasul jeung abdi munggah haji di lemur saur Nabi sing sasaning jalma anu salat Jumatan menang 40 Jumaah teu pernah ngadon Jumatan ka Masjid Jami nu batur Masjid Jami urang we menang 40 Jumaah maka Nabi meregelar ka eta jalma haji mararat gitu ya mararat ge haji gitu jadi lamun Jumatan di Masjid Jami urang menang 40 Jumaah maka Nabi meregelar ka eta jalma
haji kacida mararatna gitu kumaha jaga di akhiratna nu munggah haji ka Mekah mah dicontohkeun kana jalan tol nya gede nya panjang leluasa munggah haji di Masjid Jami mah jadi jembatan sasak gayor teh anu ditincak sisina ayeun-ayeun anda eta mah pilih-pilih mending ngojay mending mapak sasak abi ayun-ayunan gitu ajeuna mending ngojay ya geus teuk-teuk ke sasakna kumaha cenah 40 jumaah ka ituna pre atuh runtuh keur maawi burcul teruskeun 2 kali 40 jumaah 2 lipat 3 kali 40 jumaah 3 lipat gitu 1000 kali 40 jumaah ai ka umuran gitu nya teu kuatin 100 jumaah oge teh huras manten loba tin jumaah meureun Bray bunga teh alhamdulillah nuhun Gusti aya nu abdi dibela ku utusan Gusti Kangjeng Rasul tetengan 2 poe purungkut deui ka 3 poena teh itu nah sabna duh Gusti jauh lima zakat teu kiat cek alon aing wajib zakat teh cenah ai boga teu boga mah nya montong kumaha jagana ka neraka Allah mah pas-pasan teu kuat mengaji ka neraka teu kuat zakat ka neraka coba abdi mah teu boga justru teu boga mata ka neraka ge gitu alasan di Allah sumping deui Kangjeng Nabi kunaon nya Pak geus muriang wae nu kaopat macet naon zakat teu kuat zakat henteu tadi mah tara ruang sedeng keluarga bubuhan aya beas pamasian Pak RT we beas raskin itu temetak lintuh oge padi dikeureuyeukkeun yang penting hirup punten lain nganakeun ka Pak RT da temetak jag-jag teu itu nya nu tuang raskin numpang ge kareup 3 ka tukang 2 jeung arangkok teh itu oh piraku buktikeun mun nya jalma taruang kana raskin lalempangna narepi ka masjid ning eueuh eta ciri lumpuhna mah teh eta Allah mah teu kuat zakat ka neraka sumping deui Kangjeng Rasul kunaon jeung geus bias ieu nu kaopat jeung macet naonnya zakat teu kuat zakat henteu entong itu nyaan teu kuat pisannya keneh ku kami diusulkeun ka Allah ai mung mah ka neraka man wayahna kudu aya gentina naon cenah Gusti gentina sedekah jariyah sedekah jeung jariyah mah teu aya hitunganana nu penting mukhlison itu panitia bade ngayakeun rajaban yu ai teu kuat zakat mah urang sedekah gereyeuk sedekah ti saurang 50 juta ti saurang 50 juta tong dihitung itu bubar rajaban tepokeun panitia kabeuli apan sak dua mah tah eta ngabungahkeun panitia ya wah udunan teh 1000 nya heuh isa teh luak lieur ngangan teu kabureun kamana nomokanan nyiksa batur eta ngaranna gitu kabela deui zakat kitu ku sedekah puasa ngarempeyek di wae purungkut deui kunaon deui wae cek Allah nu katilu saya di magejed itu naonnya puasa teu kuatna kerja jeung puasa teh aduh dicobaan ti budak teh abdi teu kuat ngan nepi ka jam 8 anger ranyai we ti jam 8 teh itu dan tos biasa ge diilik-ilik teh cangkerna teh ngan saminggu itu nya 4 poe kalimat teh geus teu beunang ditanya-tanya acan balem mah ditanya teh meureun eueuh tanaga geus saminggu mah hitut ge teu bijil eta ibadah tapi kata bisa hitut-hitut acan itu mata kade mah kumaha cek Allah da ingan ngawajikeun puasa setan ai kuat ai henteu mah montong kumaha Gusti jagana ka neraka eta Allah mah eueuh alasan nek gering nek nanaon ge kudu puasa yang selamat itu keyungkung deui datang deui Gusti Rasul kunaon deui wae cenah paling geus nu kaopat murucut kunaon puasa teu kuat bisa teu kuat abdi mah nepi ka jam 8 geus teu ranyai we itu aya aturan tihang ditengar modar we lamun dituluykeun teh ti kumaha cek Allah ka neraka keun bae cek Kanjeng Nabi ngan kami rek nanya
itu ari anjeun teh sok gering teh bulan Ramadan nya teu kop Ramadan abdi mah gering itu matak ngabartosan ka para kiai para ustad ajengan kade nyaritakeun ilmu Allah ulah sok bari nyiksa tatangga nyewa ilmu Allah pakai nyiksa tatangga teh kudu ngabungahkeun itu ieu mah sok ngadangkal lamun bulan Rawah teh rotinan teh hoyo nyaritakeun Ramadan eta teh kurang ngaji diri ulah sakali-kali nyaritakeun Ramadan bulan Rawah jelema teh sarua aya nu sieunun ngadenge Ramadan teh mangkali geus deukeut nyaritakeun Ramadan bulan Rawah atuh balik rotinan teh ibu-ibu teh jagjag ade kunaon teh Bu balik rotin abdi mah cokok nguping Ramadan kieu we cenah nyorojot dur teh tak gara-gara ustad amun nek nyaritakeun Ramadan sawah itu cek nurutin alhamdulillah untung kaliwat teh jadi tereuaseun teuing Ramadan dibejakeun bulan Rawah mah nyiksa batur moal pi benereun eta nyaan watir keur matara ti tadina nuh hitut nepi ka pageuh atuh kalau dibejakeun sekalian gering dan kayu mah ulah-ulah kitu sumputkeun we itu lamun ningali tetangga tukang tani sok kitu we rotina teh momoan nafsu sorangan karere teh parena geus rada buru-ibrai koneng ayo we dina rotin teh nyaritakeun zakat awas nu sieun teu kabagean kitu teh nyangsakeun batur teh teu meunang itu madak ibu-ibu teh rotin teh rada jarang itu geus pare geus rada koneng mah kata coba batur ibu cenah teu miluh di rotin henteu nah kata gue aing tadi jeung usah nyaritakeun zakatnya wih nyahoan cenah ibu sia teh mah teu kobna pare koneng salah ada agama naonan tuh teh amun nyaritakeun zakat kudu parena geus weak sum ngaramet madak ngadenge ceramah bab zakat alhamdulillah untung pare aing geus weak teu kan henteu batur ade agama mah parah geus moal digalau-galau jeung sifat kepribadian mah kumaha carana supaya ustaz sangsara gitu teh nah cek Nabi cenah ai Ramadan ungko segering teh nya kumaha sawal ijag-jag sawal mah loba daging ongko itu cek Nabi atuh si ai Ramadan gering sawal henteu mah pinahkeun puasana ka sawal kodo ngaranna ih ai Gusti Rasul Ramadan ngorakene geus teu kuat kumaha sawal ngolotan kitu alasanna teh taekeun ka hapi teh agung waram nepi ka bulan Rawah deui di mana nincak bulan Rawah tanggal 15 baru dirobah ku Nabi geus atuh ayeuna mah entong ku puasa mayarna itu bising paeh genti weh puasana ku beas sapoe saleter pijah namina jadi bebas teh lain berarti bebas teu aya naonan wayahna kudu aya gentosna matak di mana ngaluarkeun pijah semet tanggal 15 bulan Rawah kaahirnakeun teu bisa tamat Ramadan pijah moal ditarima aya keneh waktu jangodoan jadi utama keneh dikodoan daripada kubeas da kubeas mah tah henteu itu tambah boga hutang ngungkul gitu sok aya teh mumpung awal keneh nya boga rezeki ongko wah sawal teh langsung pijahnya beak teh mah beas eueuh hutang anger eta cara penerapanana kabela tilu teh munggah haji puasa zakat kabela aya aturan di Kangjeng Nabi nu mampu urang ngalaksanakeunana eta aya salat oge nu ngacung Gusti cenah di mah salat ge nyuhunkeun dibedokeun ai sia cenah salat-salat wae sumuhun cek Allah kunaon sia salat make teu kuat nanti teu tiasa ngadegna cek Allah da nyaho aing ge salat wajib nangtung sotenan aya sukuan aya eueuh mah teu kudu ditumu aya cenah di mah sampean mah mung teu tiasa dianggo ngadeg leuleus cek Allah diuk atuh nu mawi cenah kalaresana ieu dicalikeun teh bisul cenah ieu teh gitu nangkuban atuh nu mawi cenah sok eungap beuteung gede kieu mah bae nangkub
nangkara sok puyeng saldi malah mau ditangkarakeun teh nyigir cangkeng cenah karasa modar itu aya penyakit di benang ditangkarakeun ditangkupkeun teu aya alasan pikeun jalma ngantunkeun salat walau kana arwahu mina gor-gor sanajan nyawa geus aya ti koro ngong we adan wajib we salat mah cenah kumaha salat pan kahanapna geus maot huluna ongko dan hirupna ke huluna dan idug-idugan juga kan mereka mun aya nu sakarat idug-idugan mungkin ke salat eta papegel nya aya di bakat kumung kalau Gusti Allah fisik mah kuat terus alasanna pangamung kana salat abdi mah cenah ilmuna cek Allah da ingin nyaho si mama santren henteu sakola henteu nek nyaho ilmu ti mana atuh itu heumun cenah ilmu sabisana we kitu Allah mah eta teh lain kudu ting salat kunyaahna ka urang bisi cilaka ieu hakikina bakat kunyaah ka urang moal aya nu nyaahkeun ka jelema ieu teh nu nyieun jelema boro-boro Allah ka urang ge kana buatan urang nyaah duka di dieu nya syariat milarian rezeki kasab lah usahana di dia karena tani nya Pak tani nya itu alat tani teh biasana pacul lamun tukang tani sami sok aya anu mancongkeun pacul wungkul taranya sok make gagang namina naon dorannya nah sami berarti salah ti zaman Nabi Adam tukang tani nepi ka poe ieu can aya tukang tani nu boga ijazah nyeun doran kabeh bingkeng saya bilang dia boga doran lempeng tara bingkeng kabeh sabingkang-bingkang na buatan jelema doran tara aya nu ka sawah ngagugusur doran pedah bingkang dipangul jelema nyaah kana buatan paduli bingkang oge dipangul wae tara aya nu digusur ieu kanya urang kana buatan urang komo Allah itu ka urang tah kanya Allah teh salat teh lain parendah Allah kanya bisi urang cilaka ai beunang di pikannya nya nu teu beurang di pikannya mah anggar tara nepi ka ieu ge itu nya itu pakunaon tara salat teh pernah di mah hayang ka neraka oh syukur atuh wilujeng siang ngalalep ka itu itu nah teh kudu itu macam cek kalau udah nyaho kami ngaji henteu sekolah henteu bisa naon atuh ngan kami rek nanyakeun cek Allah sugan aja ilmu pamere karuhun itu aya cenah ilmu pamasihan ti karuhun ilmu naon ilmu anti hantu cek ini siapa boga ilmu anti hantu coba ingat dengan ilmu anti hantu teh naon baca ku manehna a'udzubillahi minasyaitonir rajim cek kalau kini si aja boga ilmu da ilmu aing itu naon ngaranna aja ilmu anti hantu nama kali disebut ilmu anti hantu setiap jalma ngawaskeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim jurig malalumpatan matak cekolot baheula eta teh ilmu anti hantu cek alo eta teh ilmu dawek fa iza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim ilmu tage geus pake eta salat teh tong ditambahan kuna naon aya nyawa sakitu mah gitu mata kade bilih aya nu teu sarepuh itu hoyong diajar salat sabisana we lamun terangna taud ya taud entong ningali ustad pandai ustad malobageun bacaan mas santren ai urang senenge-nengena matak lamun cuk ustad usolli fardol maghribi ampura tad aing can bisa nyaho ge a'udzubillahi minasyaitonir rajim cek imam Allahu akbar moal waka aing nyaho ge a'udzubillahi minasyaitonir rajim cek imam alhamdulillahi rabbil alamin karep aing nek ngirieuh ieu we nu aya a'udzubillahi minasyaitonir rajim pas ruku imam subhana rabbiyal a'la komo subuh-subuh kitu aing teu pati wabuh nek ngirieuh ieu we a'udzubillahi minasyaitonir rajim cek imam at-tahiyatu moal aing nek ngirieuh ieu wae nu aya a'udzubillahi cek imam assalamualaikum urang masing-masing we tad aing nyaho ge a'udzubillahi minasyaitonir rajim teu kabawa sakaba-kaba kuat mental kumaha
tak salat model gitu diterima ku Allah, diterima ku saha ku Allah. Kumaha cek Allah, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kangaran-ngaran digawe tetep diburuhan gede-gede deui, leutik-leutik deui. Eta keadilan Allah. Ulam ieu mah aya nu salat aki-aki diajar ya salat kitu mah diterima. Eureun isukna teh daekeun deui. Tah gara-gara nu ngaji sok mamoah hawa nafsu teh. Matak lamun aya jalma anu kakara ka masjid itu heug jumaah heug kakara entong pada maralohok keun antep api-api teh nempo we soak di tempo kitu teh. Jelma kakara jelma itu kalah pada nunjuk kumaha lamun namru di jalan ulah sok gitu atau si atau tapi ulah waka ditanya kasih ke masjid ge antep we itu ulah sok juga nu nyaah dicabak tak-takna alhamdulillah mang ayeuna mah cenah kerasa eta teh disebut alhamdulillah teh teu kitu ngising soak teu maka ditanya jelema kakara mah engke geus eling sorangan karek aya eta itu ieu keadilan Allah kunyaah-nyaahna Allah bisi cilaka matak sababna Kangjeng Nabi diisrokeun dimirajkeun ribuan sabab ngan lamun digali ku abdi sadayana di dieu sababna we bungkul Kangjeng Nabi diisrokeun dimirajkeun prayogi waktos abdi di dieu ceramah 300 tahun sudi ceramah nemen-nemen teuing aya da mau burung-buruk di dieu ge urang nyana hiji we bari ringkas pangna Kangjeng Nabi diisrokeun dimirajkeun teh nyaah Allah taala ka Kangjeng Nabi dikerepuk ku urang Mekah teu tiasa nanaon lain dikerepuk di teungeulan itu ayat saur Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad inna arsalnaka syahida anjeun dilahirkeun ka alam dunya teh syahida supaya jadi contoh balarea tah jelema nu bener teh anjeun matak jabatanana kakara nabi teh jalma nu dipasihan ilmu tur kudu diamalkeun ku nyalira tanpa ajakan ka jalma sajen itu nya Kangjeng Nabi ningalikeun aturan Allah dianggo ku anjeunna kabarita urang Mekah sarumping ka Kangjeng Nabi Muhammad ari anjeun sae teuing akhlak teh nganggo akhlak naon teu ngawaler Kangjeng Nabi ti usia 3 tahun dugi ka 40 tahun Kangjeng Nabi teu ngawaler ungol dinten beuki seueur nya Allah nyaheun taikeunlah Kangjeng Nabi dicanak kitu ku kudrat iradat Allah nganggo perantawisan Jibril Mikail malah dina baina mah malakun akhurun malaikat nu sajeuna ge pada ngiring canak Kangjeng Nabi ti dunya ka langit ti kawit langit kahiji kadua katilu dugi ka langit katujuh malaikat angkat tangan Muhammad kami tugas Allah nganteur anjeun nganepi ka dieu wayahna kaitu nama nyalira belenyang Kangjeng Nabi karokrok kamustawan ka Sidratul Muntaha didinya Kangjeng Nabi di bulan ku mega bodas sehingga hampir kepeyuhan Kangjeng Nabi keungkeung cuk malaikat Jibril Muhammad anjeun nuju mayunan Allah taala buru-buru sujud kada praktek Kangjeng Nabi sujud saur Kangjeng Nabi bari sujud at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah diwaler ku Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh waler deui ku Kangjeng Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin brai mega teu aya neme Allah ngadawuh Muhammad anjeun dipanggil ku kami ka dieu karunya ka anjeun jabatan kurang maka kami mere jabatan nu kadua risalah kitu pamenak abdi mah Kangjeng Nabi dimi'rajkeun sanes kenging salat ieu pamenak abdi jadi Kangjeng Nabi dimi'rajkeun teh kenging jabatan anu kadua rasul risalah satosna Kangjeng Nabi dipasihan jabatan rasul Kangjeng Rasul tumaros ka Gusti saatosna abdi gaduh jabatan rasul naon atuh pidameleun abdi diwaler ku Allah aqimus sholah jadi aqimus sholah jawaban tina pertarosan Kangjeng Rasul
kok geuning kitu sabab abdi gaduh keyakinan lamun Kangjeng Rasul dimi'rajkeun kenging salat maka turun ke alam dunia anger Kangjeng Nabi moal bisa ngajak salat sabab jabatan kakara Nabi. Mata Kangjeng Nabi teh dipasihan jabatan kedua risalah lungsurlah ke alam dunia itu dinten Kemis jam 8 ayatna diteraskeun kawita inna arsana kasahida saatosna dinten Kemis Kangjeng Rasul boga jabatan Rasul diteraskeun wa mubasyiro neme Rasul ceramah jeung Kangjeng Rasul hei jalma-jalma balener anjeun hayang nurutan kami nya kumaha Muhammad hubul tina kajawab teh kakarege bieu aing idina ge itu jeung Kangjeng Nabi kumaha teh ayeuna sok nya mah rek marilu ka kami itu naon cenah nu dianggo ku anjeun teh akhlak Allah naon ngaranna Islam sanggup teh aranjeun asup agama Islam sanggup itu tungtun syahadat teras diwuduan tos diwuduan aqimus sholat daek teh sarolat siap kakarek Kangjeng Nabi da gaduh jabatan Rasul maka anjeunna neme tiasa umajak kana ibadah ka Allah ku melalui jabatan Rasul. Matak pendapat abdi mah Kangjeng Rasul dimi'rajkeun teh sanes kenging salat tapi kenging jabatan Rasul salat mah jawaban tina pertarosan Kangjeng Rasul kitu pamerak abdi punten bilih benten nya dan mayoritas umumna sok nyebatkeun Kangjeng Rasul teh dimi'rajkeun teh kenging salat lamun kenging salat terus Kangjeng Rasul ceramah aturan naon dan Nabi mah teu bisa ceramah itu mata kenging jabatan Rasul heula baru pidameleun salat rugina urang teh abdi cekap sakitu hapunten anu kasuhun anu sae dongeng abdi mudah-mudahan sing janten ilmu nu manfaat barokah nu lepatna mah abdi jalmi biasa moga-moga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Allahumma la mani'a lima ataita wa la muti'a lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal minkal jad. Allahumma la mudilla liman hadaita wa la hadiya liman adlalta wa la musqiya liman as'ata wa la mus'ida liman asqaita wala rafi'a liman hufadda wala hufido liman rafa'da. Allahumma hdina lima amartana wa wafilana bima domintalana min khairajid dunya wal akhirah wa qawi yakinana fi marajaitana wansurna la'adaina fi dhahiri wal batin wa as'aluka Allahumma bima salaka bi khaliluka Ibrahim alaihi salam minan nuril yakin wa masalaka bi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minan nasri wa taufiqi innaka hamidum majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.